Lah si teh dangder lain gala-galen dek tapi bisa dijual ku aing jeung kawin jeung si Alda. Abe aya nu maturan HST abe teh tiris teuing. Amin ya, aing mau cai sakersia. Ayang beb. Bapak-bapak saya perhatian banget. Geus lah cocok ieu mah jadi pamajikan aing. Alah sia, geus cocok we. Ilah bet sia ngalamar aingna. Segala deui mah dangder dijual ku aing pake ngalamar. Sia rek ngalamar aing ngadagoan ngajual dangder heula. Duit dangder paling bala duit sih. Ulah loba omong asal kabeli kotok teh 2 jeung kabayar penghulu. Sia rek kawinan apa babacaan maknya meuli kotongan 2. Jeung naon si teh Alda loba-loba teuing. Pan aing mah lamun kawin hayang dihajatkeun. Bah si teh Alda ku ka alem hayang dihajat-hajatkeun. Ih embung aing mah isin ku tetangga mah nya teu dihajatkeun. Tapi kudu neuleuh sia aing ge jelema teu gablek. Geus atuh eta dangder geura jual sakalian tah jeung taneuhna. Sia ada sehat henteu. Lamun kebon dijual aing nek gawe di mana? Geus lah ulang ngebon deui, mending neangan pagawean ka kota. Aisyah ada neangan pagawean ka kota teh pan hese. Lain hese ieu, siana we bet teu daekeun neangan. Heuh kumaha sia we, pokona mah lamun aing kawin hayang dihajatkeun jeung nanggap dangdut. Aya tuh bek. Hayang ngalagu naon? Ngalagu naon anu galau-galau lah. Aisyah kunaon? Hayang galau. Galau kunaon atuh da kabogor teh boga. Heuh nya eta wa hayang ka Bogor. Nya apa sih jauh boga ka Bogor? Heuh nya manya urang keelkeun ku si hileud jauh. Heuh nya eta urang teh kudu neng ka Bogor ayeuna teh. Nya urang ka hati-hati. Ayo beda nih. Beb hayulah geura balik. Aisyah boga naon kra di imah teh hayang balik wae. Kolot aing di sineangan. Masih kene di tayangan ku kolot kumaha ku kelong ieu. Pan sia kelongna eta sia ti beurang aya gelin. Pan aing teh lain kelong ieu sesa kelong puas ya. Maknya aing disebut kelong sakieu kasepna. Lain kasep ieu sia mah tapi kasat tah kudu dihamplas beungeut beherang. Ari sia beungeut aing emang naon? Enggeus lah, ayo ayeuna mah urang balik.